Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yanti. Di dieu simkuring bade ngajelaskeun salah sahiji kawih Sunda anu judulna cingciripit. Kawih Sunda anu judulna cingciripit teh sok dipake ulin ku barudak leutik anu edek ucing sungkut. Nyaeta carana teh kieu leungeun ieu jeung ieu dihijikeun. Cingciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare pangseukeutna. Jol padalang mawa wayang cicikna. Tah eta salah sahiji kawih anu ngaranna teh cingciripit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jauh di awang-awang meber kenjangjangna jauh taya karingrang kukuna ranggoas renjeng pamatukna ngeluh sah ngapak mega bari hiberna tarik nyuruh manuk dadali manuk panggagahna berlembang sakti Indonesia Jaya manuk dadali manuk sareng carana rasa hiji rukun sakabehna hirup sauyunan tara pahiri-hiri silih pikanya teuing geus melapati manuk dadali ngandung kasilok sinatria kersakumna bangsa keur nagara Indo